Bismillahirrahmanirrahim. Sabadana urang ngaguar ngeunaan wakaf. Ayeuna urang lajengkeun ngeunaan hiwalah atanapi hiwalah teh mindahkeun hutang gitu, Bu. Mindahkeun hutang. Panginten di luar pengawasan, di luar pengenalan urang kana konsep hiwalah, panginten aya nu kantos ngalaman mindahkeun hutang. Upami urang kantos mindahkeun hutang, nya urang teh gaduh hutang. Gitu. Oge urang ge gaduh artos dibatur gitu. Tah artos anu dibatur teh cenah dibayarkeun kana hutang urang, tak kirang langkung gitu. Tah. Nya oke urang ngerinci gitu. Intina mah mindahkeun hutang. Nu tadina urang nu hutang janten urang teu kedah mayar, nu mayarna teh saha jalmi anu gaduh hutang ka urang gitu. Tah gitu. Namina teh hiwalah. Hiwalah namina teh. Mohon namina. Hiwalah teh dicanak tina bahasa hawalah harusna teh pindah gitu. Hawala yuhawilu muhawalatan wa hiwalah. Nah, harusna teh pindah. Tapi nalika disebutkeun hiwalah dina bab muamalah, maka hartosna teh tertuju kana hiji akad. Akad anu nungtut pindahna hutang ti hiji tanggungan ka tanggungan anu sanes. Tadi teh singkat nama gitu. Abdi gaduh hutang ka si A gitu. Oge abdi teh gaduh artos di si B gitu. Gitu. Saeuk acek abdi teh B eta artos abdi gitu. Engke bayarkeun kana hutang abdi ka si A gitu. Tapi tangtosna kedah persetujuan, kedah daekeun si B na gitu, kedah sanggem, engke aya syarat-syaratna gitu. Anapun anu bade nampina anu abdi gaduh hutang gitu. Eta mah henteu janten syarat gitu persetujuanana, ke aya rincianana. Anu janten dasar aya dawuhan Kangjeng Rasul kieu. Nya eta riwayat sahihain. Matlul ghaniyu zulmun. Ari nunda-nundana jalma anu mampu pikeun mayar hutang ditunda-tunda eta teh hiji kadoliman. Dolim tah, geus aya kangge mayarna diengke-engke. Sepuguh batur teh peryogieun pisan kana artos di urang teh saumpamina gitu. Derek kalah diengke-engke. Gitu. Sagala macam bentuk pokona mah ngangke-ngangke kana hutang eta teh bentuk kadoliman khususna pikeun jalmi anu ngutangkeunana gitu. Wa idza utbiya ahadukum alam mal'i fatyatabi. Teras upami seseorang hiji jalma kitu dipindahkeun hutangna gitu ku sakema anu tadi teh contona teh. Falyatabi maka tarima. Ya maksudna ieu hadis teh nunjukkeun yen aya hiji akad sapertoskeun kitu mindahkeun hutang. Jadi hiji jalmi janten pindah hutangna teh pindah gitulah intina gitulah. Hartos pangitanya secara singkatna gitu, mindahkeun hutang. Sanes patotos-totos ieu mah. Benten patotos-totos mah. Gitu. Patotos-totos mah urang gaduh hutang ka anjeun, anjeun gaduh hutang ka urang. Gitu. Terus patotos-totos gitu. Ngan abdi mendakan gitu, ngorehan eta upami akad secara langsung patotos-totos teu aya teh. Patotos-totos gitu. Tapi orang kedah ngondisikeun kana akad anu parantos aya gitu. Naon diantawisna anu tiasa kurang diakadkeun. Nu tiasa kurang diakadkeun teh nalika kitu. Nya eta urang silih lubarkeun kana hutang. Silih lubarkeun. Abdi ngabebaskeun kana hutang anjeun, hutang abdi ka hutang anjeun ka abdi gitu. Sawihna itu ge ngabebaskeun kana hutang gitu. Maka henteu otomatis gitu Bu, patotos-totos teh eta teh janten
janten solusi tapi kedah dipaskeun kana akad anu mana nya di antawisna teh ku silih lubarkeun teh silih bebaskeun ari ngabebaskeun kana hutang eta amal soleh ngaringankeun urusan batur. Maksudna teh kedah diucapkeun nyufumuhun minimal diucapkeun gitu. Kedah aya bahasa gitu. Ngalubarkeun ngabebaskeun kana hutang abdi ngabebaskeun kana hutang anjeun ka abdi gitu. Anjeun ge ngabebaskeun kudu ngabebaskeun kana hutang abdi ka anjeun gitu. Maka kitu mah tiasa. Ieu mah hiwalah mah mindahkeun hutang. Aya sababaraha rukun terjadina akad hiwalah teh. Tadi teh muhilun, hiji aya muhilun teh jalmi anu gaduh hutang. Kadah aya jalmi anu gaduh hutang wa muhtalun sareng aya jalmi anu gaduh piutang. Anu katilu wa muhalun alaih aya jalmi anu gaduh hutang ongkoh gaduh piutang ongkoh gitu nya. Gaduh hutang mah urang gak wajib bayar, piutang mah urang hak nagih gitu. Bahasa gitu kadang-kadang sok pagentos teh urang teu diberesan heula bahasana mah hutang piutang. Urang samikeun heula ari hutang mah urang nambut ti batur janten hutang. Nah, ari piutang mah urang nambutkeun ka batur. Jadi aya artos urang di batur eta namina piutang urang gitu. Tah anu gaduh piutang kedah aya, anu gaduh hutang wungkul kedah aya, anu gaduh hutangnya gaduh piutang tah jalmina kedah aya. Wadinan ni sarang kudu aya dua hutang. Maksud dua hutang teh tadi teh hutang nyurang nu sebatan heula lah aya genep. Sarang segat ngucapkeunana aya bahasa hiwalah nya akad ieu teh nyaeta akad hiwalah atawa akad bindahkeun hutang gitu. Ridol awalaini gitu. Kadah aya ridho jalmi anu kahiji anu gaduh anu gaduh piutang teh kurang-kurang wihan deui grabeh teh nya. Muhilun jalmi anu gaduh hutang. Muhtalun jalmi nu gaduh piutang eta, gaduh piutang. Muhtal namina teh. Anu katilu mah muhalun alaih. Muhalun alaih ngangge alaih kitu udah di ieu. Ada di langkepan. Nyaeta jalmi nu gaduh hutang ongko, gaduh piutang ongko. Muhalun alaih. Muhtalun teh anu gaduh piutang. Gaduh piutang. Sareng eta kan maya tilu rukunnya anu kaopatna teh dinani kedah aya hutangna gitu. Hutangna tadi teh hutangna si muhil teh sareng hutangna si muhalun alaih teh gitu. Si muhil nu gaduh hutang unggul, si muhalun alaih anu gaduh hutang sareng gaduh piutang. Kedah aya hutangna. Gitu. Jiwa tilu opat. 5 segat kedah aya bahasa kecap ngamindahkeun hutang. Bade langsung ku bahasa hiwalah mangga atawa bahasana teh ku bahasa ngamilikeun gitu. Ku bahasa milik atau mindahkeun milik tiasa gitu bahasana teh. Segat mohon. Segat eta nu pokona mah gitu. Contohna tadi teh abdi gaduh hutang ongkoh gaduh piutang ongkoh tadi gitu contohna teh. Berarti abdi sebagai orang nu di tengah, anu gaduh hutang gaduh piutang berarti sebagai muhal alaih gitu. Terus si A teh gaduh hutang ka abdi gitu, gaduh hutang ka abdi. Berarti eta teh si muhil gitu nya. Gitu.
Terus si B anu ngahutang ka abdi, berarti abdi gaduh artos di manehna, berarti si muhtal gitu lah. Maka saur abdi teh oke, pabaliut itu contohna teh pagentosnya. Kadang-kadang kieu dina bab muamalah mah. Intina malah gitu nya nya kada paham pangintennya mindahkeun hutang. Abdi jalmi anu gaduh hutang, oke gaduh piutang. Si A gaduh hutang ka abdi, berarti artos abdi aya di si A gitu nya. Gitu nya. Si B naon abdi nambut artos ka manehna ka si B gitu. Maka saur abdi teh ka si A. Itu abdi mindahkeun hutang abdi abdi mindahkeun hutang abdi ka si B dipindahkeun ka anjeun, da anjeun boga hutang ka abdi gitu. Namina teh hiwalah teh. Tiasa itu teh kitu teh. Intina lan sega teh kecap bahasa. Jadi kada aya bahasana teh tiasa mindahkeun hutang mangga. Bade ngahiwalahkeun mangga. Bade abdi ngapimilikeun hutang atau kumaha intina memindahkeun lah, mindahkeun hutang. Gitu. Sabab dina nu namina muamalah mah sanes ibadah anu sipatna ritual kedah jejeg antawis syarat sareng rukunna teh. Mohon sapertoskeun ijab kabul, tapi ieu mah teu aya qabulan ieu mah gitu. Ijab lah gitu ieu mah. Mohon gitu. Itu seperti ijab kabulnya. Terus naon deui syaratna teh rukunna teh kedah aya ridho si tah anu gaduh hutang ka abdi dipindahkeun gitu. Si A anu gaduh hutang ka abdi nya si A anu gaduh hutang ka abdi manehna teh kedah sanggupeun gitu maksudna teh. Kedah sanggup, kedah setuju hutangna dipindahkeun ka si B gitu. Anapun si B anu nampi henteu janten syarat ieu mah. Teu janten syarat kedah izin, kedah ridhoan, kedah izin gitu. Sabab anjeunna mah kan nampi statusna. Ari si A mah ieu mah anjeunna anu engke bakal mayar hutang ka si B. Berarti kedah setuju. Abdi sareng si A kedah setuju gitu. Eta eta gampil ieu mah kan pun kitu we gitu. Ngan panginten kadang kawis aya akad-akad atanapi masalah hutang piutang teh anu kadang-kadang diselesaikeun ku cara adat anu henteu metukan sareng syariat gitu. Pokona mah kibunya konsep sederhanana dina muamalah mah teu sabarakali sering didugikeun. Pokona mah nu namina bab muamalah nu ditaroskeun aya laranganana henteu kitu benten sareng ibadah. Upami ibadah aya parentahna henteu gitu. Upami teu aya parentahna ulah ngalaksanakeun ibadah nu anyar gitu. Engke nu kitu kalebetkeunana bid'ah. Upami dina urusan dunia, urusan muamalah nu ditaroskeun teh aya laranganana henteu gitu. Nabi ngadawuhkeun angtum a'lamu bi umuri dunyakum gitu. Anjeun saenyana leuwih apal kana urusan dunia aranjeun gitu. Nu dimaksud anu namina muamalah kan sateu acan aya syariat oge parantos terjadi. Jadi setiap dinten manusia teh beribadah oge bermuamalah. Ical galeuh ngeclok nambut pokona mah seueur tah tinggal kurang diukur ku konsep muamalah. Kumaha konsep sederhana na muamalah teh? Nu paling pokok ulah dugikeun ka aya unsur nu tilu teh nu tipaeun. Nyata ulah aya unsur riba, ulah aya unsur ketidakpastian nu disebut goror teh. Sareng ulah aya unsur maisir, ulah aya unsur judi. Dina akad ieu teu aya unsur tilu eta. Jadi halal atanapi sah-sah wae dilaksanakeun.
atawa kadang kawis aya kieu masalah teh kapungkur cenah gaduh hutang. Hutang nate hutang barang kapungkur. Heug ayeuna nagih. Heug hayang bisa keunana dibayar ku artos saumpamina gitu tah. Tah upami terjadi kitu mah sanajan ieu di luar dina masalah hiwalah tapi kadang kawis sok aya permasalahan gitu. Maka upami hoyong dibayar ku artos umpamina, maka eta punten teu tiasa gitu. Jadi kieu artos kedah ku artos gitu, barang kedah ku barang gitu, Bu. Artos ku artos, barang ku barang. Mohon contona sakeunana. Gaduh hutang ti payun teh pare gitu. Maka nya bayarna ku pare deui gitu. Mohon gitu. Upami ku artos kan ke bilih benten hak pangaos gitu. Bilih upami benten pangaos nya angkeuna teh jadi henteu saimbang, aya kemungkinan riba di dinya sanes kemungkinan deui aya riba di dinya. Gitu. Atawa artawihna hutang artos dibayar ku pare. Tah hutang artos dibayar ku pare. Eta teh kedah ku artos deui. Kumaha upami gaduhna pare, nya kumaha we carana mah? Nah bade diical heula atawa dipeserkeun heula, dipeser heula bahkan ku jalmi eta ku ngahutangkeunana gitu. Nembe dibayarkeun. Intina mah barang ku barang, artos ku artos gitu. Upami disulang-seling, disaling-saling gitu, artos ku barang, barang ku artos, didinya teh bakal aya riba. Sabab nu namina artos kan setiap waktos teh naik ieu. Upami barang mah nya ieu henteu ieu. Tetep nilainya sakitu gitu. Anu robih-robih mah artosna. Kumaha lamun gaduh hutang jalmi hese ditagih, aya beda di masalah ieu mah. Ditagih teh sok kalah kalangkung galak daripada anu nagih. Nya menyikapi anu kitu teh ya serba salah teh, seperti mencek paribasa mah seperti makan buah si malakama gitu teh urangna teh. Lamun urang ayeuna urang gaduh artos di batur. Ayeuna urang nagih terus kalah urang dicarekan deui gitu. Ari urang henteu ngingetan deui, urangna jadi dosa deui gitu gitu. Jadi atuh kedah kumaha? Nya memang kedah diberesan, tah cara meresanana ieu bade ku teknisna kumaha. Gitu. Satu hiji. Bade ngangge jalur hukum, mangga. Gitu. Kadua, balik ku jalan orang daripada sama sekali ngagantung teu puguh, urang ikhlaskeun we. Pasihkeun we ku urang kajenting urang dibayar ku Gusti Allah di akhirat. Bade kitu langkung sae. Soalna lamun kurang diantep, urangna jadi ngiring dosa gitu. So urang cara jalmi anu ngahutangkeun sareng nu hutang duanana kedah silih emutan. Kedah upanya udah pada diberesan mangga seueur carana bade lewat jalur hukum mangga bade urang lah ieu mah daripada ayeuna kalah urang nu jadi dosa wios we lah rugi di dunia tapi di akhirat bakal jadi kauntungan diikhlaskeun gitu. Atawa bade kieu dikiekeun ka ditu kanu boga hutang teh rek diberesan di dunia rek dibayar di dunia rek dibayar di akhirat gitu. Lamun dek dibayar di dunia, sok ka dieu ke. Lamun dek dibayar di akhirat, berarti engke dibayarna teh ku amal soleh maneh ka urang. Ngan semat ayeuna kitunya. Dosa kami gitu ya. Henteu ngingetan atana ieu, ulah nganggap kami teu ngingetan kana hutang maneh ka kami gitu tah. Gitu. Jadi sawo lamun urang enak terus-terusan hutang jadi kalah ngingetan hutang nagih sok jadi kalah kah timbul kakeheul teh ya jadi ambek jadi segala nya gitu. Gitu.
Ini mah kitu. Hok rek diberesan di dunia, bade diberesan di akhirat. Mun bade diberesan di dunia, ngan ari ku cara kami ngaridokeun mah kami henteu naon teu bisa kitu can ridho. Ari kahayang kami mah lamun diberesan di dunia sok kadiekeun artosna ye bayar. Lamun dek diberesan di akhirat tah kitu dongengna gitu. Amal soleh anjeun pada kami gitu. Gitu. Teu lamun aya amal solehna, lamun amal soleh anjeun eueuh berarti dosa kuring di kamanehkeun gitu. Nu langkung bijak nu mana nu langkung sae begitu nya memang kurang diikhlaskeun nu langkung sae mah sanaos abot eta teh. Mungkin di dunia rugi secara nominal tapi di akhirat bakal janten kauntungan. Tapi manehana jika nu kalah ngarendahkeun ku urang diridokeun teh diikhlaskeun teh. Kalahkah jika nu ngalelewe ngajebengan ka urang teh gitu. Tah di luar masalah eta gitu. Ngantun pilih we gitu. Upami urang bade urangna anu memberikan solusi megatkeun atau urang ngaridokeun nya berarti eta sae pisan pikeun urang. Lamun teh mah kurang di kitu ke didongengkeun berada di beresan di akhirat nya meureun kitu gitu. Eta nu namina hiwalah. Salajengna aya dina disebat doman napi doman walah di dieu bahasana. Doman. Naon ari doman? Ari doman mah akad anu ngajadikeun hiji jalma bertanggung jawab karena hiji urusan gitulah inti nama singkat nama. Contohna we lah langsung kana contoh. Sapertikeun ieu mah sami manehna gaduh hutang. Si A gaduh hutang ka si B gitu. Si A gaduh hutang ka si B. Abdi teu aya kaitanana sareng hutang piutang maranehanana gitu. Ngan abdi teh ka si A teh kieu. A hutang maneh ka si B ku kuring dijamin atau ku kuring rek ditanggung. Jadi nanggung karena urusan batur intina malah eta teh namina akad domana atau napi doman. Tak kitu teh tiasa akad kitu teh. Nyapan nya di luar masalah syariat ya oge pan mungkin sadi dinten orang aya nu kitu. Murang kali gaduh hutang, mos ku bapak dibayar, ku mamah dibayar gitu. Atawa neraktir ya tabu, neraktir gitu. Neraktir tiasa gitu. Diakadkeun ka dieu tiasa diakadkeun ku sedekah. Upami diakadkeun ka dieu berarti upami neraktir si itu tuang sadayana. Pan si nu tuang teh berarti gaduh kewajiban mayar tah. Tak urang teh ditanggung. Abdi nanggung karena kewajiban anjeun mayar ka si amang tukang warung gitu. Eta namina domana. Domana sami wae teh. Upami sedekah mah berarti kurang dipasihkeun heula aratosna kanu tuang. Tah abdi sedekah ka anjeun. Keur mayar itu gitu. Sok sedekah ka anjeun. Berarti masing-masing bayarna. Tah upami kitu mah berarti infak. Neraktir keneh teh teh. Neraktir keneh. Jadi perkara anu wajib jadi urusan batur heukeun urang ditanggung. Urang nyanggupan tanpa buruhna naon gitu. Jadi sifatnya sosial gitu ya. Upami di buruhan nyangkena jadi buburuh hari kitu mah. Sanes domana. Ari buburuh mah naon ti payun teh ijaroh teh namina teh. Itu. Rukuna naon atuh? Rukuna nya kadah aya hiji domin si jalmi anu nanggung teh.
jalmi anu ngajamin teh anu nanggung kana urusanana. Kadua madmun anhu nyata jalmi anu boga kawajibanana gitu. Anu katilu madmun lah jalma anu naon anu boga hak di jalma anu tadi gaduh kewajiban teh. Contohna orang terapkeun cuma cobi kanu tadi teh kanu neraktir teh contohna. Domin berarti abdi anu ngajamin anu nanggung teh abdi sebagai domin gitu. Anu nanggung. Terus madmun anhu nyata jalmi anu ditanggungna saha rerencangan abdi anu nuju taruang gitu. Madmun anhu anu ditanggung gitu. Madmun lah jalma anu di bere tanggungan maksudna teh jadi sasaran tina tanggungan abdi nyata si amang tukang warungna teh ya gitu. Madmun pi aya di madmun pi nyaeta hutangna kewajibanana berarti dina konteks tadi mah dina hal abdi neraktir berarti ta urusan hutang eta hutang tina jajana eta jadi madmun fi namina teh gitu. Hiji dua tilu opat lima nyata segat sami tah kada aya bahasa teh kecap nya sapertos ijab qabul gitu ijab gitu gitu nya neraktir eta teh domina gitu nohon gitu jadinya orang nyanggupan karena kewajiban batur tah gitu henteu digentosan eta namina teh domina. Oke, aya anu sapantar sareng domana nyaeta kafalah. Ari kafalah naon sami-sami keneh ieu ge ngajamin kana urusan batur. Ngan bedana teh sakedik khosotun bi ihdoril badan awil ain diususkeun kana perkara anu sifatna katingali anu kacabak gitu nya anu kacabak perkara-perkara anu secara fisik. Berarti ngahadirkeun barang ieu mah khususna di dinya dina kafalah mah. Secara aturan teh aya bentenna ngan ieu mah bahasa penghususan dina urusan unggul gitu. Pami doman mah domina urusan sadayana tiasa disebutkeun domina upami kafalah mah diususkeun kana ngayakeun perkara anu katingali gitu. Contoh aduh ieu teu aya ieu teu aya butuh di masjid butuh parabot ieu yos abdi anu nanggung kana ngahadirkeun barang eta ya gitulah eta teh namina kafalah gitu. Duh ieu anak yatim teu aya anu ngurus ieu saha yos ku abdi diurus na kafalah gitu teh gitu. Sanaos teu ku bahasa kafalah ge ku agama terus disyariatkeun langsung nu namina ngurus anak yatim gitu. Sawai anu mampu anu aya rezekina urus anak yatim. Dan Nabi ge anak yatim. Nabi ngadawukeun ana wa kafilal yatimi kahataini itu tah. Bahasa Nabi teh kieu. Abdi sadang jalmi anu nanggung anak yatim kahataini sapertikeun dua jari anu ngarendeng dina pada caketna teu kapisah ku nanaon. Di surgana teh kitu. Kan kadang-kadang ku jalma anu henteu bertanggung jawab anak yatim teh dijadikeun alat keur neangan duit. Ngajual nama anak yatim, ngadamelan proposal, ngabangun cenah. Atas nama anak yatim. Anak yatim nama teu aya teh. Kalaka anak dulur we dieuna teh didaftarkeun teh. Eta jalmi anu kirang ieu kirang bertanggal waler gitu. Sabab abot urusan anak yatim. Nabikeun ka dina urusan agama secara khusus nu namina anak yatim henteu secara khusus janten asnaf zakat ibu. Anak yatim henteu langsung janten anu hak nampi zakat. Naon margina? Sabab tos aya kewajiban ti agama pikeun ngurus anak yatim. Sehingga henteu langsung kalebetkeun janten mustahik zakat.
Kajaba upami anak yatim teh memang miskin gitu. Berarti tentina miskina gitu. Anak yatim teh misalkan mualaf tina kamu alapanana. Anak yatim teh janten fisabilillah gitu. Tapi upami tina kayatiman khusus gitu, maka eta teh henteu kalebetkeun mustahik zakat gitu. Kan tiasa wae budak teh yatim tapi yatim ge ieu mah rada aya hartana sabab ibu ramana gitu ninggalkeun warisan anu agung. Maka sanaos yatim teu aya hak di dinya mah pikeun nampi zakat. Tapi tina kayatimanana eta kedah aya anu nanggung gitu. Tonggo. Tah eta ieu mah da gampil akad-akad anu ieu. Intina mah eta we anu sata acan didugikeun ieu ge da rupina kitu nya akad-akad nu biasa dina muamalah urang parantos kurang kaalaman panginten mindahkeun hutang atau ngajamin. Yos ieu ti abdi, yos ieu ti abdi. Kantun urang teh pengen secara teori gitu. Dina muamalah geuningan aya ya. Umetos aya bab benar dina muamalah bari jeung urang terang kantun kurang diikrarkeun. Yos abdi akad domanah ya atau abdi akad kafalah. Tawa abdi hawalah teh gitu. Eta. Sanaos henteu dibahasakeun ieu ge tetep sah-sah wae gitu. Henteu ngangge abdi akad hawalah, abdi akad domana, abdi akad kafalah sanaos henteu kitu oge. Tetep masih keneh sah gitu. Tiasa wae. Sabab sateuacan aya syariat dina bab muamalah ieu ge nu namina tadi teh akad atanapi transaksi terus aya gitu. Sehingga fungsi syariat adalah memisahkan, memilih-milih gitu. Mana anu sesuai sareng syariat Allah, mana anu henteu. Anu sesuai nya kantun diberesan, anu teu sesuai dikantunkeun ku urang. Nu teu sesuai teh nya tadi teh nu tilu pokona mah Ibu. Nyaeta maisir, judi, gharar, nyaeta ketidakpastian, riba, disingkat jantan maghrib teh ya. Asal aman tinu unsur eta we pokona mah insyaallah eta transaksi tiasa gitu. Oh ayeuna pan wah seueur tuh permasalahan teh. Jurit geuningan, aya barudak jurit permen diaurkeun diaurkeun. Pan teu aya langsung akad dina kitab-kitab ieu. Dina Al-Qur'an teu aya, dina hadis teu aya. Tinggal kumaha tuh lamun ayeuna jurit ka barudak. Berarti naon? Sodaqoh mun tama gitu. Ngan pada carana gitu nyalungkeun. Tiasa ku akad sayembara, mun lomba tiasa gitu. Ngan ulah mah ngan aya unsur nu tadi teh ya. Lamun dina ayeuna jurit ngawurkeun ieu permen artos ka barudak-barudak yang duit tuh aulungkeun sejarurit. Tinggal kurang di aya teu akad riba di dinya. Teu aya. Terus akad naon deui? Goror aya teu aya. Judi teu aya. Nah bet aya judi pandirinya teu aya kapastian benten bu ari judi mah. Ari judi mah kedah ieuna ti barudak. Jadi barudak ngumpulkeun artos terus diaurkeun barudak dan barudak eta keneh anu ieuna teh anu juritna teh upami kitu aya unsur judi. Ari ieu mati urang artosna aurkeun barudak anu ieuna anu mulunganana eta mah sanes judi. Kalebet sodaqoh. Jadi upami judi mah jalmina eta gitu nya, jalmi artosna ti dinya jalmina eta kan eta judi. Berarti pami saperlu saya lomba teh kedah daftar, tah uang pendaftaran teh diangge kanggo hadiah teh kenging. Upami mutlak itu nya teh kenging. Kami kanggo administrasi anjeunna mesel atau teh kalau perlengkapan teh biasa ya. Eta ge mesti kene perdebatan, aya nu nyebatkeun tiasa, aya anu henteu. Ngan carana upami bade ngahalalkeun cepatna teh kadah aya upami dina perlombaan dina nyaman ekonomi syariah nu disebut muhalil teh. Contoh we lah. Urang teh bade ngayakeun lomba Agustusan we nya. Lomba Agustusan. Artosna tidinya
artosna ti peserta sadayana dikumpulkeun lamun pesertana eta keneh artosna ti dinya eta judi. Kumaha supaya henteu judi? Supaya henteu janten judi aya nu disebat namina teh muhalil. Naon muhalil teh? Anu ngalepaskeun kana ikatan eta. Kumaha carana? Ajakan deui sakelompok jalmi anu sami dina masalah berhak kana nampi hadiahna. Intina mah batur lah libatkeun deui batur anu tanpa iuran. Gitu. Upami kitu maka lebatna teh jantan muhalil, jantan henteu kalebatkeun judi deui upami kitu. Rata-rata gitu Mbak. Antara agama nu bintang. Mana dalam sebako mana. Nya gitu upami musawako kalebat upami tadi teh konsepna upami hadiahna ti batu ti nu saneh teu aya masalah tah. Upami biaya danana hadiahna ti peserta keneh eta kalebat. Jangan pami mutlak teu dicampur peserta lo ngumpul dicampur. Nya kalebat kana. Pami aya misalkan sumbangan ti nu sanes berarti henteu bedanya. Nah, carana teh bening keneh libatkeun deui peserta. Carana teh peserta anu henteu ngangge teu bayar. Kumaha carana tah mah? Ku panitia diatur, diinformasikeun panginten rata gitu nya gitu. Jadi aya disebutna teh muhalil. Kadang sabar dina lomba nulis kan sok aya nu ngayatkeun anu alit-alit lah, sok aya lah hadiah kan. Kan? Tapi kada pernah ngiringan asa iurang. Jadi ngiringan teh anu teu ngage iurang. Biasanya anu ngayatkeun anu anggeun mah. Pemerintahan nu naraya gitu. Biasanya kami anu sakadik-sakadik sok ngiring. Nya, eta teh Sieuna teh panghargaan deui gitu. eta kitu. Biasana teh janten pausahaan gitu, jalmi anu janten panitiana teh. Teh sawe teh jadi nu anu daftar seueur ditampung ku manehanana. Karena mah masalah juara mah dicomot teh ku manehanana gitu. Terus uang terus terkumpul seueur tinggal canak sakadik pasikeun kangge hadiah gitu. Jadi nu dikaluarkeun mah kangge sabaraha urang manehanana ngaraup hartos seueur tina pendaftaran teh. Eta teu kenging berarti. Teu kengeng eta mah ieu mah nya ngabohong ongkonya ieu. Pemik kitu. Kenging aya niat usaha di. Nya. Berijeng dina nu namina lomba ge henteu sadayana tiasa. Upami lombana aya naon mengandung penlomba teh aya nu lomba teh anu disariahkeun, aya anu henteu, aya nu masru, aya nu guer masru. Anu disariatkeun lomba renang, berkuda, anu memang aya manfaatna nyaeta persiapan kapungkur mah persiapan jihad. Tah terus ku zaman ayeuna tiasa dikiaskeun lomba tilawatil Quran kangge mempersiapkeun generasi anu sae dina baca Al-Qur'an. Terus lomba naon deui lomba lari atau naon eta supaya dina raraga menyehatkan lah gitu aya manfaatna gitu. Terus umpamina memang anu lombana teteunggelan gitu nya anu memang kamadaratan eta jelas bade ti mana wae sumberna bade pesertana anu mana wae bade ngangge muhalil teu ngaruh. Upami lombana lomba anu teu aya manfaatna. Umawi kadang kawis mah nya kadah eta pada dina lomba Agustusan teh saya laras nama gitu. Kedah dipilih-pilih lomba teh gitu. Ulah asal rame na wae gitu. Tahna dina gedang di mehongan Ibu. Ieu geuningan Bu. Delapan teh. Ari kangge saabdi pribadian mah asa eta kedah nu kitu kajenting naonna gitu. Nu langkung manfaat gitu. Nyihatkeun henteu ieu mah kalah medong we pan. Saumpamina lompat onaman balap lompat masih kene aya manfaatna gitu. Tas tipung anja artos gini di ruang ku tipung. Heug kedah di candakna teh ku baham teh ya di talian gitu kan. Ulah medong. Hiji ngadukeun ieu tas sirah batur. Nu jelas-jelas aya pamubadiran tipung ieu tuangan di lebar. Ieu mah sanaos artosna naon aya muhalil teh tadi. Pesertana ditambihan sanaos kitu ya secara syariah lomba kieu kedah kurang digentos lah kudu langkung manfaat kumaha gitu. Mun perlu mah lomba mulungan sampah tah sae tah gitu. Nya gitu. Lomba mulungan sampah, lomba mersihan masjid, lomba macul gitu. Langkung manfaat gitu.
Tas sakitu panginten para ibu datos tabuh 5 langkuk ini.